sobran 20.000 ieu lah Ustad jeung HP-na tuh baik jeung HP-na aya jeung HP-na tuh direncangan di simkuring eta mah jeung HP-na ngan ulah jeung kartuna bisi kanyahoan kuno kolot pertarosanana kumaha Ustad kieu pertarosanana kantenan Baginda Rasul ketika menikah kepada Siti Khadijah yuswana Baginda Rasul 25 tahun sementara Siti Khadijah yuswana adalah 40 tahun ketika ditikah oleh Baginda Rasul wajah ketua-tuaan Siti Khadijah berubah bagaikan perawan usia 17 tahun punten ketika ditikah oleh Baginda Rasul Siti Khadijah statusnya adalah janda berarti ngabogaan caroge muti payun nu janten pertarosan sok saha anak terekna Baginda Rasulullah sok saha dibejakeun di Karawang bapak-bapak jeung ibu-ibu teu bisa ngajawab sugan di dieu mah bisa sok saha anak terekna Kanjeng Rasulullah bapak ibu sok saha 1 2 3 ngeusan ibu-ibu geus buka Google rek searching buru-buru geus buru-buru di kantongan ibu di simkuring rengsek daripada pangaosan eta ibu-ibu teh tumaros jangan teh eta teh saha anak terena Kanjeng Rasul teh namina adalah Allah bin Hindi bin Habasyi jangan teh naon deui abdi bade naroskeun sawios sae aya kitu mah naroskeun naon ieu jangan cek punten kalarasan abdi teh dina malaman Jumaah sok diperkosa kudu jadi salaki terus nyaeta punten dina waktu subuh abdi sok ngalaksanakeun adus sae aya kitu mah nu janten pertarosan abdi mah sok sieun niat adusna abdi mah lepat emang kumaha niat adusna ieu niat adus abdi mah kumaha bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari rakaataini ma'muma lillahi ta'ala jampe adus kitu patut ari naik unggal peuting aya nu kadua ibu-ibu tumaros deui jangan teh abdi bade naroskeun deui saweos sae aya kitu mah naroskeun naon ieu jangan teh punten kalarasan abdi teh dina sarengtosna ibang sok dikorosotkeun eta anduk ditaekeun mukena janten pertarosan pan abdi mah salat teh teu makena naon terus ieu abdi mah sok sieun batal lamun nalika ruku emang kumaha lamun ruku meureun susu abdi kieu preng umplang kampreng teu batal itu adalah susuci lahiriah nalika urang beunang hadas leutik maka sateu acana urang aya ngawitan salat dikawitan ku mangrupikeun niat dawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala tah urang teh aya sarwana jeung Kanjeng Rasul waktos kapungkur Kanjeng Rasul dieusian ku ilmu hilim sinar hikmah urang mah dieusian ku dua niat nu kahiji lamun hadas junub anu kadua adalah hadas leutik dina waktos urang aya ngalaksanakeun wudu susuci lahiriah mah punten insyaallah sadayana parantos tiasa ngan anu janten pertarosan adalah susuci batiniah ieu nu paling hese Bapak Ibu kumaha tuh susuci batiniahna cek ulama kullu amalin bila ilmin amaluhu mardudatun latukbalu setiap amal perbuatan anu tanpa didasari dengan ilmu maka eta teh amalna adalah tertolak punten ieu mah Bu sakadar contoh aya wargi di simkuring dongkap ka bumi di simkuring model kitu rawah riwih Bu jangan teh aya naon iya jangan teh punten nya kumaha abdi teh pada asar bade ngayakeun acara tasyakuran ngaoskeun yasin terus wayahna pangkeritkeun tatangga baraya jeung sabangsana pokona mah jamaah bawa ka imah abdi bade naon bade tasyakuran ngaos naon ngaos yasin kangge saha kangge murang kali abdi ayeuna teh nu parantos di wasada naon di wasada wisuda meureun mun eta parantos di wisuda emang lulusan di mana alhamdulillah murang kali abdi mah lulusan ti Unpad naon Unpad teh Universitas Pasar Domba oh saha namina nyaeta Ujang Karto oh kitu mohon siap eta mah pada asar dikeritkeun tatangga baraya jeung jamaah pas sumping ka bumina parantos nyampak jamaah anu sanesna ketika dikawitan ngaoskeun runtutan karuhun eta mah wat aneh luar biasa Ibu Bapak punten pas dibaca ku simkuring khususon Mbah Jamrong anu aya dina tangkal buah wah khususon Mbah Hideung anu aya dina hanapeun kolong dipan wah khususon Mbah Gundul anu aya dina para eta mah waktos harita di kantos lamik langsung dikawitan ngaoskeun yasin cek kuring
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Beres ngoskeun Yasin langsung we maca doa. Cek kuring rek maca doa eta celentang langsung ngomong eta nu boga iman